salametkeun diri urang lamun geus kajadian cara dipalu da kumaha coba ge dioyakeun ku Gusti Allah bumi ayo eta anu sok nerka-nekra teh badan Giopi lamun bener jago nyana memehna tah keuna kagarunung jelema ieu mah geusna karak komentar geusna karak komentar ya memehna mun deuk mah hei saudara-saudara sebentar lagi akan ada gempa campur air tsunami sama ngaranna tuh ya lupa saya segera ke gunung nah eta karak bagus ukos gitu ieu mah teu batal batak bandingan geus pasrah ka Allah anu dirame-rame bakal aya gempa Banten terjadi di NTB terjadi di Palu jadi Banten mah aman-aman bae sementara ieu mah wallahu alam kaharepna mah itu urusan Allah tuh tah lamun geus kos kitu kumaha coba bayangkeun ku urang digoyang teh teng bumi jelema kalaluar kah lantaran gempa tuh ka besi katimpa imah kalaluar disampakeun ku cai brek Masya Allah aya naon ke bakalna di dinya teh ternyata horenganan eta teh loba pisan nu ngridit lain seuri tolol sia mah buku sia ge ngridit ieu geus diharam-haram ge terus beta eta baheula Gunung Galunggung teh eta teh jelema-jelema tukang ngriditkeun eta Galunggung baheula teh ngriditkeun Tasikmalaya kemudian rentenir Tasikmalaya eta geus lain rahasia orang Galunggung di Jakarta di Bandung ridit-riditkeun jeung eta rentenir tah bere gunung Masya Allah ketika Yogyakarta jadi perzinahan pan geus sababaraha kali mulai SMP, SMA, kemudian berbagai universitas kalangan pemerintahan anak dicek melalui dokter ternyata 60% sudah kehilangan kegadisannya eta anak sekolah terus nu baheula kota pelajar Yogyakarta jadi kota perzinahan terjadilah gempa sebab geus teu ngadengekeun pengajian teu ngamalkeun ilmu berarti sia-sia aing-aing jeung Al-Qur'anul Karim eueuh deui jalan cek Allah digempakeun geus gempa masih keneh bae susul deui Jogja mah 2 kali NTB Masya Allah di jerona ya Allah Bali bae nah ieu kuali Palu geus bandingan beuleuman tah motor kreditan sia deuk kumaha tuh ya Allah ya teh nuturkeun Al-Qur'an teh nuturkeun agama tuh boro-boro kitu kafir geus jelas namanya teu boga agama atau agamana nya beda jeung urang anu make agama kiayeuna ge boga showroom kiayeuna boga showroom atuh deuk kumaha yai eling yai para kiai goblok Masya Allah ieu ngarusak nu ngarusak negara teh eta nu sabenerna ya Allah ya Rabbi nah lamun geus digitukeun kumaha kabehan nu ibadah nu teu ibadah secara zahir mah kitu anu ibadah mah tuh zahirna hungkul lain batinna mah teu disiksa tetep diamankeun ku Gusti Allah lamun geus kos kararitu urang teh nyaho eta kajana teh horek pararae teu nyaho sararehat gararaga teu nyaho rek pae
kos tabrakan muragang teu nya horeng maut mah aya di kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Mantap kade jaga iman urang, jaga keyakinan urang, jeung ulah eureun-eureun urang ibadah ka Gusti salillahi rup sebab eta tah tadi teu nyaraho. Per detik ieu geus sekian ratus mungkin ribuan. Urang lamun inget ke tsunami Aceh mah 200.000 ambo. Hari ieu mah meureun aya 200.000 mah henteu. Wallahu alam. Ngan meureun aya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mah aya lah. Iya tuh karena ge atuh ku tsunami deuk ka mana deui di kumaha deui. Masyaallah. Ieu keur carita syariat. Namun cerita hakikat batu masalahnya kabeh nang Allah. Geus teu kudu bingung-bingung. Kabeh ge gerak Allah tajalli Allah. Urang secara syariat maneuleuh manusia kuari, neuleuh dunia cek ahli hakikat banu kadeuleu teh Allah tajalli dibentukeun di eta. Beda-beda pandangan tergantung kumaha keyakinan dirina masing-masing. Urang ibadah teh kan kumaha sangkaan urang ka Allah. Lamun sangkaan urang ka Allah, Allah aya jeung deukeut atuh mantep ibadah. Lamun sangkaan urang Allah teh jauh atuh teu mantep. Sangkaan urang Allah teh teu neuleukeun teu komo tah geus lalagaan salat lagi. Ya sangkaan urang kumaha terhadap Allah. Nah sangkaan eta teh supaya ngajadikeun keyakinan. Allah aya deukeut ngadagekeun. Kira udah kuari urang. Urang lamun boga perasaan Allah teh hadir aya deukeut ngadengekeun. Urang tenang hirup. Tenang di jero majelis geus teu inget dahar, teu inget ngopi. Ya geus pan tadi. Tuh. Tergantung kumaha jelema-jelema. Masyaallah, hese tah urang boga keyakinan ka Allah. Sahabat maca la ilaha illallah wallahu akbar. Tarik cek Kanjeng Nabi irba'u ala anfusikum. Karunyaan geura awak maneh make tarik-tarik teuing atuh sasaha eueuh jelema eueuh sorangan make tarik-tarik teuing kenceng amat. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Anjeun henteu ngadoa henteu nyebut ka anu torek jeung gaib. Fa innakum lakinnakum tetapi anjeun tad'una nyebut anjeun ngadoa anjeun sami'an qariban wa huwa ma'akum maha mendengar maha deukeut tur bareng jeung anjeun. Urang aya ngadoa sorangan bae ulah kenceng-kenceng sorangan mah Allah mah cukup bahkan di hate we. Ieu we sorangan. Urang dihareupeun pamajikan itu ngajak pamajikan heuy. Keur naon? Ai keur tak korupsi mah teh nyaho meureun. Tuh kan man batin aing nyantel ka Allah. Batin tah HP-na ge tah urang Karawang tah. Kanyahoan oreng. Ya Allah. Diukur ku urang ngadoa teh ngariung teh 10-an atuh ulah embat 10-anen we. Mun 100-an rada kencengan. Ongkos urang salat maghrib. Salat maghrib teh ngan 3-an doang. Ulah make toa atuh moh ka mamana. Cek urang lembur lobaan biasa meureun teh mah salatnya. Barang di deuleu kadinya mana jelema ieu. Berarti penipu eta penipu. Nah, ustad-ustad nu karar itu imam nu kitu eta imam penipu. Cek urang lembur pasti lobaan barang di deuleu 3-an. Masya Allah aong-aongan
eta teh diukur gara ukur lah isi etikan mah geus teu kudu kecep